COD TV. Mudah-mudahan sadayana dipaparin sehat, nepangkeun abdi Budi Abbas, founder sareng sutradara COD TV. Kanggo warga-warga COD TV anu kagungan usaha UMKM, bade icalan online atau offline, anu hoyong dibantos promosina ku COD TV, silahkan konfirmasi di komen masihan nomor handphone. Sareng hiji deui tidak dipungut biaya. Insya Allah gratis, kita saling membantu, mudah-mudahan manfaat sareng berkah. Hatur nuhun. Mang, pisan bakso? Nuhun, Bakso aya teh? bakso aya, Mie-na aya? mie aya, Bihun? bihun aya, Ari toge sayur? aya. Samalna aya teh? Sama aya masih seueut. Bade sebar porsi? Anda, harus suku. Oh, suka ada ngaborong. Nah, iya juga ada ngaborong ieu mah. Bade sebar porsi ah? Teu mang, kayak nanggut mangkok. Oh. Bu, ibu teh tipe istri idaman banget ke Rayah mah. Gombal. Maknya ya, ibu jadi isin. Tetera isin bu, pokoknya mah ciri-cirina aya di ibu sadayana. Ciri-cirina non wae ya. Kahiji bager, kedua gelis, ketiga jujur. Ari anu kaopat naon ya? Ibu teh ngambil dia bobodoh. Mang. Barek cerita ye. Naon? Ku ngaco-ngaco pamajikan urang, kamari meuli CD player. Terus? Apaan didinya apal? Di imah urang teu boga TV-TV acan. Ya mang, leuwih ngaco pamajikan urang Kumaha gitu? kamari ka warung meuli gas. Apaanan di imah make kompor minyak. Ngacoan kene pamajikan orang mang. Kumaha gitu? Kamari pas tugas keluar kota masukun kondom 10 siki karena kantongna. Kan pamajikan orang teh awewe, rek dipake kusaha coba. Open BO. Oh bener mang, pemajikan idinya mah Kacau! aneh. Kenapa? Keur maca berita, Del. Berita naon gitu? Iya berita hukum teh teu adil, Del. Manya aya nu mau hayam dihukum 1 tahun, ari nu mau spion dihukumna 5 tahun. Nya tuh dan mau spion age jang motorna. Rudah. Omat ulah sok liar ti peuting. Bisi dibawa ku juring. Ah maknya itu geningan tuh udah nusok liar ti peuting teu kuna naon. Tuh. Budak saha? Budak juri.
Mang, nah waya geus aya di imah. Urang panggil gawe. Harga 2 bulan gawe, manya geus keluar deui. Hejo tihang di dinya Mamang. Lain hejo tihang. Kamari urang pasea jeung dunungan. Nah, bisa gitu. Bayangkeun atuh. Urang gawe asup tiap poe. Hah? Dibayar ku sakali bari akhir bulan. Nah, gitu. Jigana pada urang karyawan anyar euy. Jika nama heueuh Mang, peda karyawan anyar di dinya Mang. Urang teh sabar. Nah, bulan kedua kitu keneh wae. Urang gawe abus tiap poe tetep dibayar sabulan sekali di akhir bulan. Heuh, saya wae ngerowan gunungan jegedut kan. Terus dikeluarkeun, Geus keluar ayeuna. keluar Hade Mang di dinya ngajaga harga diri. eta pisan. Tong daek diinjek-injek. Bener. Sarua pisan Mang. Minggu kamari urang geus ribut Ribut jeung saha? jeung koperasi. Wah. Kumaha caritana? Cari tanah teh urang kan nginjem ke koperasi. Heeh. Tah, minggu pertama ye. Heeh. Ayeuna datang, nagih. Bayar. Bayar, Minggu kedua datang deui, bayar. bayar deui. Halus. Minggu katilu teh datang deui. Datang deui. Urang teh sabar we nya, Oh, bayar deui. nah, Minggu kaopat datang deui. dibayar. Gitu. Kurang dikieukeun we. Stop. Mangkela, saya teh nginjem ke koperasi ngan sakali. Nahan nagihna geus 3 kali leuwih. Teu bisa kitu, rugi urang. Rugi. Bener rugi. Keheulaan atuh. Rugi kumaha teh? Ya geus we kitu mah langsung imit maneh. Halus pisan, hade eta mah euy. Eraeun kan? Ibu teh pipi Urang aya piceritaeun naon ku kacau-kacau ngacauan kene pamajikan urang mah atuh ya kumaha kitu ye kamari imit gawe keluar kota nyakuan kondom karena sapu kantong